nyaritakeun asal usul Pandeglang. Di Pandeglang teh aya hiji jelema sakti mantraguna. Weh, moal aya tanding. Ngaranna Ki Buyut Papak. Ki Buyut Papak teh moal aya tanding lamun gelut. Moal aya tanding lamun ngamasalahkeun masalah kiai. Kakiaian aya di manehanana, kajawaraan aya di manehanana. Ki Buyut Papak teh boga kaistimewaanana mun dibeulem teu teurat. Urang Pandeglang mana mantap Ki Jamal ulah sambarangan eta. Oke, beres acara urang beulem coba. Moal teurat lah. Moal pati-pati atuh nyanan. Ya Allah, nah Ibu Yud Papak teh seorang manusia, orang Pandeglang saktina luar biasa. Kabelah dia eueuh tanding, masalah eueuh tanding, gelut eueuh tanding segala rupa, boga kamonesan nyana leuleukeunna nyieun gelang. Tapi nyieun geulangna lain cara zaman kiwari. Belum sanggeus tadi belum diketrokanana make leungeun. Urang Pandeglang mah tulas sambarang. Make leungeun di luhur batu. Eta sanggeus tadi belum ditakolan dibentukeun gelang. Dibentukeun gelang. Sanggeus dipek-prekan. Ternyata ieu teh horenganan kudu dikacaikeun. Batu nu eta kumanehanana disimpenna di hiji tempat ngaran tempatna eta di Kabayan Cikole. Ayalah kuari disebut Batu Ngamprak. Neangan tempat jang nuluikeun lalakon. Aya di Cikolaken Cikole di naon kitu ngaranna Kabayan keneh ngan Kabayan Citaman. Aya cai di dinya mah dibeulem dibentukeun make leungeun dipek-pekan teu kuateun batuna maka disebut batu beulah. Kula mah asal ngadengin nu beulah muringkak bulu. Teu maksudna. Bisa medehem mana bae sia mah kolot-kolot. Tah kuari teh aya batu beulah di Citaman Kabayan Citaman. Masya Allah di dinyala dibentukeun rapih jadilah gelang. Maka nyieuna disebut pande mande gelangna gelang. Zaman harita langsung anjeunna lapor ka Syekh Maulana Hasanuddin diiring ku 5 jelema. Syekh Maulana Hasanuddin almarhum al-maghfurlah kuddisa sirruh ya Allah ya Rabbi kaget. Seorang Pandeglang kampung anu luar biasa, bahkan lain sekedar kampung leuweung meleg-meleg. Bisa jijieuna nu sakieu hebatna diterima dengan 12 tangan ku Syekh Maulana Hasanuddin. Sageus teh diterima teu meunang balik deui eta Buyut Papak teh diangkat jadi penasehat keraton. Jadi boga sejarah lain lalagaan, maka Pandeglang teh disebutna Panegelang. Lantaran zaman harita mah masih kena aya Belanda dilempengkeun Pandeglang. Sebab baheula Belanda mah loba pandendres, pande. Dan lain-lain sebagainya. Nah, iyalah asal usul Pandeglang. Cek sakaol mah lain kitu. Sasarit Hidayatullah teh nyerang Banten. Babat Banten nu dititik beratkan ka Syekh Maulana Hasanuddin pada tahun 1525 berhasil Banten teh dikuasai ku Sasarit Hidayatullah
tahun 1570, maka Syekh Syarif Hidayatullah teh ngitikeun Banten sebab geus selesai. Kaselesaiana saur Syekh Syarif Hidayatullah, alhamdulillah Banten geus jadi milik urang. Terus sampaikan ke Lampung, belah dituna Brebes, Tegal, lain letik-letik keraton Banten teh di Brebes di Tegal, belah dituna Lampung. Masya Allah, Pajajaran teh ieu teh beunang ku Banten. Maka cek Syekh Syarif Hidayatullah ieu ngaranna Peni Gelang. Peni teh nyambung, gelang teh gelang, nyambung gelang bahasa kinayah. Maksudnya nyambunglah perpolitikan, nyambunglah perekonomian, dibangunlah ku Syekh Syarif Hidayatullah perpolitikan atas nama Banten jeung perekonomianana. Maka Banten teh boga Pandeglang lain letik-letik sejarah. Hebat Pandeglang teh, kebantak bangga orang jadi orang Pandeglang. Boga sejarah dibaca lain sekedar ku orang Serang, lain sekedar ku orang Banten, dibaca di Belanda, dibaca di Jerman, dibaca di Perancis, dibaca di Inggris. Pandeglang teh sejarah internasional dengan nama Pandeglang seperti itu. Wah, Pandeglang. Tapi cekaruhuna lain kitu Pandeglang teh. Pandeglang teh sawarehna nyebutkeun ieu teh maksudna dedeleuan anu jelas. Bahasa dedeleuan anu jelas teh negla. Di Pandeglang teh aya hiji lembur ngaranna eta Sang Hyang Herang. Sang Hyang Herang kudu ka amat tah menyebutkeun nanya bangsa ke modal kos kitu moal nyaho cenah tuh. Di mana lembur Sang Hyang Herang teh? Di dinya teh aya batu, daerahna rada pasir. Di mana? Herang. Sang Hyang Herang. Itu nyaho jepes ya. Itu sejarah sih bakal ditembak orang Prancis ya. Di mana? Sang Hyang Herang. Di dinya teh rada pasir. Didinya aya batu gede, batu teh diesian ku 4 jelema, juruna teh lamun urang kadinya negla katempo ke arah utara, ke arah barat, ke arah selatan, timur, maka disebutna negla. Siapa lamun hayang negla dedeleuan tah ka Sang Hyang Herang. Luar biasa. Maka kolot nyebutna tuh di Paneglaan. Mun hayang ngeuleuh ka mana-mana tuh Paneglaan. Nah eta teh bahasa Karuhun. Sang Hyang Herangna bahasa Karuhun, peninggalan Karuhun. Haju bahasana ge tuh Paneglaan cek Karuhun. Geus Paneglaan teh dilempengkeun jadi Pandeglang. Tilu sia mangajina. Masyaallah nyoret bener tuh. Tuh kan, iyalah Pandeglang. Masya Allah, iya sejarah lain sekadar dibaca di Indonesia, tapi dunia, Masya Allah, masih kayaknya ya riwayat-riwayat tentang wajah tasmiyah Pandeglang. Cuman nu dua deui dianggap dhaif, nu tilu eta mah mu'tamad. Ente coba ke perpustakaan Belanda bakal aya. Mun kukura dibacakeun bahasa Belandana ente kaget. Aya bahasa Inggrisnya pasti kaget. Moal aja aing bahasa Inggris teh nu nyaho mah ngan I love you doang. Iyalah Pandeglang. Eta sakadar wajah tasmiyah istimewa. Eta buyut papak teh hirup di keraton jadi penasehat Syekh Maulana Hasanuddin saat kita. Nu leuwih hebat deui di Pandeglang teh aya hiji kiai ngaranna Dasim. Lamun di Anyar eta teh ngaranna Jasim.
baheula teh anyar teh lain anyar eta teh sudi mampir baheula teh disebutna anyar teh sudi mampir ketika Herman Danles ngebangun jalan disebut anyar Panarukan setelah selesai jalan urang dinya teh nyebutna anyar jalan anyar buatan Danles nah ieu teh katelah bae orenganan eta teh bahasa anyar teh di zaman Danles jadi kuari kasebut teh anyar cek sakaoma lain kitu aya hiji jelema ngaranna Kiai Jasim teh menguasai ilmu zahir batin gawenangan sakadar ngalalauk ka laut boga guru mursyid sageusna meniti dengan sulukna jadilah manehana seorang manusia nu berderajat hiji titip guru mursyidna ngan sakieu hiji doang cek guru mursyidna jelema nu mere moal kudu susah sakitu jelema nu mere moal kudu susah tancepkeun ka jero hate tanamkan di jero hate lakeun di jero hate jeung kudu daek bura beres salila hirup sebab ieu dunia teh bakal ditinggalkeun geus lamun ku urang dibikeunan engke bakal kapanggih jaga di akhirat nya cak guruna teh jelema anu mere moal jadi susah moal susah ku mere akhirna manehana ibadah di anyar keur carita anyar heula ibadahna nyana mah lain sekedar di darat di mana beres ngaji ka laut di laut jangkar dikahandapkeun mancing ongkoh ngajaring ongkoh tapi sholat ge di luhur parahu terus bae Jasim luar biasa lamun urang nyaritakeun sholat di parahu aya nu masantren mah cara urang kieu teu kaget aya modal ieu ndek kumaha coba sholat di parahu ayo ya di darat ge carang ngomong di parahu nah iya di parahu ge sholat bae ya Allah ya Rabbi mancing dengan sakadar zahirna we hungkul mancing rek meunang rek henteu ngan lamun bener-bener teu meunang di akhirnya ngadoa ya Allah ya Rabbi ulah datang ka abdi poos ieu balik teh hiji dua mah bere ya jasana jang abdi jang fakir miskin lauk nonjol sorangan mancing merek menang rek henteu sebabnya nana salat di luhur parahu tapi rek balik lauk nu mana bae hayang diala hayang dibawa sebab lauk eta kan boga aambeula saha ieu nu mancing saha ieu nu di luhur parahu pasti ieu aing teh digunakeun mangpaat disodakohkeun didahar ku balerea haju dipake ibadah lauk ge hayangin kula kamari mancing jeung ieu ya beneran ini alal hak mancing Masya Allah barang mancing mulung gede sageus meunang suraknya ragak deui lauk emas anu kira-kira 5 kilo teh ragak deui nya kieu bae nanya ka kaula kieu kok ragak deui atuh lauk teh boga aambean tolol atuh nyahoun nya nage aduh teh sambarangan lauk teh waliullah mah lamun mancing lauk rabang solihin lamun ka laut lauk teh hayang dibawa aya si ieu mah lauk nu geus aya ge gocobok ini ya Allah ya Rabbi kunaas-naas teh ngirup ngaji sholawat atuh maca sholawat tah ilang karena Jasim satu ketika di Jasim asal maghrib memeh maghrib keluar dina laut maksudna geussan mancingna sebabnya jadi imam maghrib satu ketika ieu aya angin henteu bisa mendarat di laut teh Masya Allah Gusti abdi teh imam di masjid teh di darat teh lamun eueuh abdi meureun jelema teh paburia ya Allah ya Rabb sementara angin terus niup teu bisa mendarat
terserah Gusti abdi mah sebab abdi mah ieu teh diparentah ku Gusti ka modelanana Ki Jasim di masjid ngimaman aya di laut aya urang bisa kitu nyandung urang geus ya pokona mah moal kanyahon ku nu kolot di nu kolot aya di nu gora terus Haji Agus ka kula minta jampena kae heula Gus tenang heula nu kos kitu mau malaka diturunkeun tuh ya ieu Jasim luar biasa Jasim Masya Allah. Nah ketika anjeunna ngadenge di darat teh budak leutik ceurik aya tiluna nu ceurik teh ditanya emakna di ieu kunaon budak careurik hampura Pak Jasim kunaon ti kamari budak ieu lapar candahan Masya Allah atuh lain bebeja cek manehanna lauk anu menang di laut langsung dibikeun kabeh kena di dahar bahkan manehanana manitip di besi aya jelema-jelema nu kalaparan anu hese dahar bebeja ka kaula insyaallah kukula dibantu percis ku siapa kita mah kitu mun aya anu ceurik bebeja ka kula asal nu ceurikna umur 17 tahun cewek deui wah bengkol bae jelema heran aing mah sairlah Jasim akhirnya Ki Jasim teh terkenal di daerah anyar teh baheula mah sudi mampir keneh ditaluturkeun ku urang dina boga elmuna naon sih Pak Jasim Kiai Jasim hiji beti guru nu mere moal miskin moal susah ku sebab mere eta beti guru kula dipraktekeun ku urang dinya boga seetik bikeun Masya Allah muyah mayah berkah asal yakin modalnya yakin ieu kan nu hese ge yakin oh lamun menceritakeun keyakinan hesena lain lalaga datang ka segede kieu urang can boga keyakinan keneh bae sebab lamun hudang peuting culak-cilik bae beusi ayam momonon si aya pocong eta karana teu boga keyakinan kos kitu tah ya urang mah kana rezeki bae hampir teu yakin padahal Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an tapi teu daek yakin masih kene meronta kene tah ieu lah Jasim ditaluturkeun ku urang dinya berarti ngamuridkeun ilmu nu dipraktekeunana jelema mere moal miskin nu mere moal susah sakitu bae akhirna muridna loba geus loba muridna nyana ka Mekah berangkat balik ke Mekah Masya Allah ingin masjid di Anyar tah masjid nu pertama ngabangun di Anyar eta ngaranna Jasim mantak besi aya jalan Haji Jasim kuari geus apal dong besi ente ka Anyar ieu teh aya jalan Buyut Jasim eta manehanan nah eta Jasim teh ya lantaran ngabangun masjid urang dinya nyebutna Anyar masjid Anyar nu tadina ngaranna sudi mampir kuari ngaranna Anyar hiji sababna jalan menang denles nomor kedua sababna menang Abuya Jasim nu indah deui Dasim mah di Pandeglang kehebatan Dasim ibadahna nya nama di leuweung bae naik ke tangkal kayu sholat di luhur tangkal kayu wih hebat jasa ngadengena mah urang ngeunaheun si ieu ge sok naik ke tangkal buah batur deh beak kabeh naik tangkal kalapa beak buah beak antak si ieu mah kos kitu beungeutna kucem kadeulna ieu Dasim istimewa ibadahna zahiran wa batinan madak di Pandeglang mah istimewa sebenarnya mah Kiai Zohir Ambalaya Kiai Batin ge loba Kiai Zohiron wa Batinan Ambalaya Pandeglang baheula mah urang Tangerang urang Bogor urang Sukabumi urang Cianjur masantren teh lamun encan ka Pandeglang can anggus sebab di Pandeglang mah loba ulama Zohir Batin pokona hebat bae Ki Dasim mah sebab manehana mah nyandung opat lamun ka mamana ieu pamajikanana ngabring opat 3.000 3.000 dana mah bagus
lamun ieu ngalahirkeun ditungguan ku nu tiluan lamun anu kadua ngalahirkeun nu tiluan ieu nungguan ngaropean masyaallah mang nyangungkeun mang nyeseuhkeun dongengna bae urang resep kitu teh bisa manteu ieu dasim aya di Pandeglang aya hiji jawara urang Tangerang nyabaklah ka Kiai Prawira almarhum almaghfurlah kasekong bebeja mal dibejakeun ngaranna sebab eta anak insuna loba keneh ayeuna bebeja mama abdi malah embung ilmu naon hayang ilmu naon tuh hayang ilmu bisa nyandung ulah sia nyandung mah engke eungap ieu dunia nu sakieu legana bakal karasa eungap nyawa sia kolong leuit eungap nyandung leuwih eungap tibatan cicing di kolong leuit sempit sia karasana imah na ngabangun urang tapi urang agag-agagan di kadinya imah nang urang mobil nang urang tapi ketika urang dek balik aya eueuhnya tah leuwih serem tibatan sepaan eta lamun nu kolot nu ngora mah biasa bae sih indah bae tah maung leuwih tibatan maung nu kolot lamun geus manyun bae ge waduh sareudah komo lamun geus jebris waduh jantung murang cek Mama Prawira ulah lah jamun bisa mah ulah jamun teh kula mah ya yang nyandung menta jampena dibere kieu jampena nya ieu dengekeun ku kabehan lamun urang ngala wudu ti zuhur wuduna eta kudu ditandean dina ember asar tandean dina ember cek Mama Prawira maghrib isya subuh tah serius haju lamun haju aya kalapa hejo papas luhur jeung handapna bolongan saeutik setengahna inum ku urang setengahna deui cokot tacai ti ember anu meunang wudu tadi hijikeun ka dinya haju tutupan bacaan ku maneh engke inumkeun ka pamajikan maneh ngan babacaanana moal dibikeun sakitu atuh sia nyarandung kabeh iya nu bahayana ya yang medit-medit begitu buka duit nyandung tak iya mau mal dipikir iya cerita Mama Prawira we akhirnya dibacaan banget saenggeus dibacaan inumkeun sesana kalapana iya pendem hareupeun lawang saha lawang imah urang geus insyaallah dilaksanakeun jampena doang numal dibikin tah eta alhamdulillah nu kolot nu ngora kabeh opatana namun ka mamana ngabri aku istimewa we pokona wih masyaallah ka mamana ya Allah bajuna akur sagalan akur tilok marara sama sakali eta jampe ti Mama Prawira banjurna luar biasa nah eta ngara barang ditanyakeun mama eta Siti saha jampe ti Mama Dasim baheula di Pandeglang teh aya ngaran Ki Dasim Kiai Zohiron wa batinan ibadahna lain dihandap di luhur tangkal kayu ge salat bae iyalah Dasim jadi boga sejarah lamun di Anyar ngaranna Jasim lamun di Pandeglang ngaranna Ki Dasim kiai kabeh badak lamun urang nyaritakeun seputar Banten kabeh ge boga sejarah Baros seorang nama manusia intelek ngaranna DJ Baros anu ngasahkeun keratonan Banten setelah babat Banten teh anu ngasahkeunana DJ Baros teh ngaran jelema ya aat badinya dagang can nyaho naon Baros tuh kan istimewa nah iyalah seputar ngaran-ngarana lamun ku urang ditataan kabeh ge aya wajah tasnya Labuan, Anyar, Caringin, terus Karangbolong eta teh aya titi mangsana nu mantak di ngaranan eta teh Pandeglang, Serang termasuk Banten mah geus kacerun kaung-aung kakoncara ka mana-mana kabeja kaunggal negara harapal kabeh tentang Banten nah ieu Pandeglang teh heula ieu teh julukanana nu asli nama Kota Wali
baheula sempat di zaman Belanda teh disebutna kota wali teh. Kabelah dieuna diganti kota santri. Kabelah dieuna diganti Serambi Mekah zaman Pak Harto. Kabelah dieuna ku ari. Masya Allah, segala rupa aya di Pandeglang. Segala rupa aya di Pandeglang mah geus pokona mah hese nyaritakeunana. Begal urang Pandeglang. Pamalihan urang Pandeglang, tukang nyandung teu bener urang Pandeglang. Beuh, segala rupa urang Pandeglang bae geus anu katangkep di Mekah teh mukimin urang Pandeglang. Ih, wahara. Tapi ulah leuk kituna sejarah kiai-kiai jebolan Pandeglang. Masya Allah. Mantak urang bangga di Pandeglang. Aya Ki Bustomi, aya Abuya Cidahu, kuari senyit. Ki Mupasir, Mama Ujang di dieu. Deuk ka mana di neangan ilmu teu kudu jauh-jauh. Beakeun tah ilmu Mama Ujang. Ujianana moal beak datang ka Iraha gitu. Tuh, Mama kitu ngan Ki Mupasir, ente mun hayang zuhud ka ditu. Kalau urang ka ditu belajar ka ditu, ulah dahar, ulah nginumna saeutik bae. Si ieu sapoe kuat, 2 poe, 4, 3 poe geus kieu bae tah. Iya, mabok zuhud cenah. Ya Allah ya Rabbi. Udah gua tinggal bangga na bae ngadenge. Masya Allah kuat amat, itu hebat amat, kiai anu hebat amat. Dan mantap kula mah tanpa sepengetahuan kiai-kiai anu bersangkutan. Kula mah penting sosok doakeun. Kemudian dihadiahan nu nyaho ka BG nu mantap cara rintaeun sebab kulana sok kirim Fatihah. Ka ieu ge sok ila hadratir ruhi fendi al-Fatihah. Geus we gitu asa geus paeh tapi gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keistimewaan kidasin teh lain sakadar nyandung tetapi nyana horenganan seorang bengkong nu mantap di Pandeglang mah ilmu bengkong teh aya loba tuh pengkong lamun di Garut bengkong, lamun di urang pengkong, lamun ieu mah pengkor beda sok-sok lah. Eta teh keistimewaan kidasin teh bisa nyepitan, bisa nyundatanana babacaanana tuh baheula kula boga babaturan diturus eta teh almarhum Kiai Haji Hasim kabelah diana bareng jeung kaula di Garut Kiai Haji Tatang eta ilmu pengkong nama aya tadi dia diturus tah bahkan loba nu ngaralep. Tapi kidasin mah nyana mah kidasin lamun nyaba aju aya budak hayang disudatan kadieu dicekal doang kitu make ieu doang simpreng beres make curug doang simpreng beres langsung. Ieu hebat tak kidasin dakwah teh ya lain sakadar ngaji lain sakadar ilmu batin kajandung nyandung punyana didakwahkeun encan sampurna lalaki lamun can nyandung sakitu kapan gitu kan asal bisa jampena lamun teu bisa jampena ya ulah daripada haji urang agag-agagan balik ke mana ya ai balik ke mana ya ai imah nangieun nyana ai sada di Sisamling tempat eta teh beres tah ieu kidasim da pandai nyundatan haji nyundatanana mun keur teu mawa alat cukup make curug we ya Allah ya Rabb. Pernah sih ge nyundatan di talian gini manya nyundatan di talian beres nyundatan bentak teu bentak kieu salah nyundatan tabawa ke Sunan Rohmat da belajar nyundatan di Kiai Ali Murtado balik ka dieu langsung dipraktekkeun ku manehanana pohoan nya teu bebeja sakumaha simpreng mah beak kabeh atuh para lae jelema berangkat deui nya ka Mekah ka ditu bebeja ka guruna mama kunaon dia kukula mah disudatan para raeh kabeh jelema emang sakumaha nyundatan atuh beak kabeh ya atuh manajang pamajikanana cesakeun saeutik atuh tah dipraktekeun tah ieu Sunan Rohmat Godog etalah anu pertama meraktekeun nyundatan yakni bengkong hasil daripada belajar ti Kiai Ali Murtado Mekah. Nah, dia dilanjutkan ku kidasin
Jadi Ki Dasim teh boga sejarah hiji ibadahna lain di masjid, lain di musola, di luhur tangkal kayu ge terus bae ibadah. Nomor kedua pamajikanana opat tilok ribut. Nomor katiluna bisa nyundatanana tilok ceurik budak teh jeung tilok getihan. Cukup simpreng beres. Ya Allah, mun ditolak alan teh ka karake tolak budak terus beres. Sudah karake tolak beres. Kehebatan Ki Dasim. Ya Allah ya Rabbi, luar biasa. Pandeglang teh boga sejarah istimewa. Lamun urang nyaritakeun ahli batin di Pandeglang, almarhum Abah kula sok dongeng ketika masantren di Prakiwai Kiprewira sok milu sekong sok milu jamiahan Kaki Abdul Halim sok tukang mawa kitabna kitab Mama Sekong eta teh nu diajina mah Jamul Jawame beja cak Abah teh kos kitu. Jadi berarti lain samarangan. Tah Ki Abdul Halim memang kumaha Ki Abdul Halim mah teu kukubah ngan sakadar hebat mamanehanana pernah satu ketika nyana lempang di jalan kereta tasbehna murag di jalan kereta eta kereta nguik-nguik kan teu bisa maju aya tasbehnya mah wih eta masinis kaget ieu aya naon ieu teu bisa maju bareng ditempo aya tasbeh sieun kabeh nyekel tasbeh eta sieun nyekel tasbeh barang ditingali tuh nuanieun ieu tasbeh tadi nu liwat mah Kiai Abdul Halim kadinya teh digerokeun bae ya Ki oh bener cenah terus bae ditingali heuh ieu tasbeh kula dicopot kareta maju deui coba tasbeh sia coba aing nyaho ya Allah ya Rabbi da ieu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kitu rek nyaritakeun ngaji sim kuring mah lantaran isin ka kiai-kiai di dieu wirang ka ama cacak-cacak ama masih kuring ya insyaallah meureun hiji hadis dua hadis lah aya nu apal ngan kulantaran deui aya ama taaduban ka ama embung lah maningan dongeng seputar eta bae mun ku urang dicaritakeun mimiti babad Bantenna terus ka Pucuk Umuna terus ka Serang terus Pandeglang Labuan aya saha di Labuan teh kaya di urang teh aya Syekh Daud Cibandat aya Syekh Asnawi Caringi beuh lah dina aya Ki Husein carita geus puguh di Bantenna aya Syekh Maulana Hasanuddin aya Syekh Yusuf ya Allah ya Rabbi kabelah dina aya Ki Abdul Halim aya Mama Armin Cibuntu Kiai Prawira beuh pohara jasa disusul kuno kamari ieu urang apal Abuya Cidahu Abuya Bustomi jeung saantara-saantara urang nyaritakeun baros nyarita Pandeglang mah kaya santri kaya ustad kaya beunghar kiai Kiai Zohir jeung Kiai Batin teu kudu ka mana ngaji teh cukup di Pandeglang bae teangan giragi kiai anu berpolitik aya kiai nu tasawuf aya kiai anu macam-macam ente dek neangan kiai teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur cukup dek belajar politik aya di Pandeglang Banten dek belajar ekonomi kiai anu dagang ambalaya geus teh nyaho kaler kidul haram halal geus teh kiai eta teh ambalaya bari tah masa kiai boga showroom kiai boga showroom HP showroom mobil pada teh urusan jeung bang ai bang teh lamun ku urang dibaca kitab dakepan mengandung riba di ditu da teh urang mencari teh amal dibacakeun izin ka ama nang dijelasna mah seperti eta eueuh masalah eta teh seni variasi. Jadi di Pandeglang teh kiai anu tasawuf loba kiai anu zohir be loba kiai anu zohir batin ambalaya kiai anu berpolitik loba kiai anu berekonomi loba kiai anu berbudaya ge ambalaya teu kudu neangan ka mana. Tapi ketika aya seorang habib ahli batin nyaba ka Banten kuari nyaba ka Pandeglang pernah neteskeun cai mata sebab naon sebab nyana bisa ngobrol jeung laut ketika nyana ngobrol jeung cai laut ceurik nyana sebab ieu laut teu katahan deuk naik ka dieu Gunung Karang hampir-hampir cak habib ahli batin nu kukula kuari karandapan habib teh hiji Habib Lutfi dua Habib Umar tilu Habib Japat Habib Sehan eta bangsa Habib-habib nu waduh aredan edan Allah dari sieu mah edan jahe
kolot-kolot gitu tahu diri mah tuh. Masya Allah. Itu beda jauh tuh. Orang ngobrol seetik ke mana apalin hati urang ketebakeun. Masya Allah Kadang muringkak bulu dah. Tapi aya satu kebanggaan. Masya Allah indah jasa urang mun kapanggih jeung Habib nu model kos kitu. Ngarasa handap diri urang ketika urang amprok jeung Habib begitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ialah cerita seputar Pandeglang, seputar Kiai. Ingat di Pandeglang aya 2 hiji Dasim di daerah dia, 2 Jasim di daerah anyar. Ilmu anu terus kabelah dieuna dimuridkeun ialah ilmu ti Syekh Mansuruddin Cikadueun anu baheula nyekel satoriah salah sahiji anu muncul kabelah dieuna Rifaniyah kabelah dieuna Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Geus lamun jelema nyekelan kos kitu insyaallah moal daekeun ngadahar duit ti pamarentah. Beteng teh dijaga besi petingna teh bisa tahajud sebab urang ngadahar duit ti pamarentah ulah loba ti bupati baheulana. Petingna hudang mah hudang tapi ieu kekereucuman teu bisa pas gitu. Eta hese tadek lobatanana kos kitu teh mah urang ngobrol pada santrina bae supaya urang ulah daek ngadahar duit bupati aya leutik mah. Tuh kan zaman tatara ku aing hayang ganja. Doh mantek ieu kadaleuna sinaran eta leleb teuing. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Moal dilanjutkeun cerita-cerita selanjutnya jeung ngajina ge. Geus teu kudu make hadis jeung Al-Qur'an, cukup cerita seputar Pandeglang. Jang cecekelan urang besi aya nu can apal wajah tasmiyati mangsa tentang Pandeglang. Jeung aya 2 kiai cikal bakal anu istimewa selain daripada ti Kesultanan Banten korenganan aya. Ngan ingat ieu keturunan Banten nu baheula mun asli ditembak baheula ku Belanda. Sebab jelema nu asli keturunan Banten teh boga ruhul jihad anu tinggi. Anti Belanda teh nampak dicatat dina sejarah kiai anu anti Belanda nyawa tarohadana. Nah nu ngancak nu asli teh ka kampung henteu nyebutkeun keturunan Banten, teu nyebutkeun keturunan Cirebon. Sebab lamun kanyahoan zaman Belanda tembak dibuing seret maka dilanjutlah ku anu bangsa rada semis masalah nu aslina ge aya ngan nu bodoh. Maksudna zaman Belanda lamun nu pinter keturunan nu asli tembak tapi lamun keturunan asli bodoh masalah. Sebab naon moal aya jihadan. Sebab jihad dia moal didarajekeun nu hebat eta kan jelema na keturunanna istimewa kemudian ruhul jihadna pasti tinggi pinter ngomong sakecap dua kecap ditaluturkeun ku jelema perang teh ya. Ieu teh kumaha pemimpin. Urang lamun nyaritakeun baheula masyaallah Ki Ahmad Khatib terus ka belah ditu da sejarah-sejarah Banten. Urang teh tergugah hati. Terus di Banten mah moal eureun. Kuari teh kuari Belanda teh nu paling ditingali sa Indonesia hanya 3. 1 Banten, nomor kedua Makassar, nomor katilu Madura. 3 daerah eta mah geus bae orang Belanda per detik ieu masih kena naliti. Banten, Makassar, Madura. 3 eta mah geus lain lalagaan geus. Masyaallah. Sebab lawan aya andil orang Makassar di Banten. Aya andil orang Banten di Makassar. Aya andil orang Banten di Madura. Aya andil orang Jawa Timur bukan Madura Jawa Timur di Banten. Nu 3 eta mah persatuanna luar biasa. Nu mantak menang ge babat Banten dibantulah ku orang-orang tersebut. Maka sampai ayeuna orang-orang Belanda, Inggris, Prancis neliti saha nu bergerak di Banten. Siapa orangnya? Saha nu bergerak di Jawa Timur? Siapa orangnya? Saha nu bergerak di Makassar? Saha jelemana? Sampai ayeuna masih kena diteliti keneh Bang. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sim kuring ngarasa bingah, biasanya baka dieu ngareurah ilqaul surur ka rerencangan sim kuring ieu teh
sebab Kiai Haji Jamal sok datang dari itu malam Salasa ngobrol-obrol di ditu teh ai pas ka dieu kula mikiran eta sih lamun balik sedeket eureun ngaji teh jam 12 atau jam 1 eta mun balik ka dieu jam sabaraha eta di Jamal eta moal bisa sosonoan meureun malam Salasa nya tah ieu lah para jamaah jadi artina jadi akrab lah teu aya jarak antara simkuring jeung Ki Jamal Kiai Asep baheula rakana kan nya geus ngiring ka Baghdad ka mana alhamdulillah lumantak hubungan Cilongok jeung Solok Jengkol ieu ge Solok Jengkol ge aya catetanana nu mantak disebut Solok Jengkol teh aya wajah tasmiahan pohoan tadi teu kabahas tapi geus penting teu kudu aya kunaon nu mantak disebut ieu kampung Solok Jengkol aya lah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah perkampung-perkampungna ieu teh aya menang Belanda baheula sejarahna aya di Belanda di Indonesia hese urang neanganana jadi mun hayang apal urang kudu ke Belanda ka ditu hese nah gitulah malam ieu alhamdulillahirabbil alamin jang menggugah sejarah ternyata Pandeglang lain sakadar daerah biasa-biasa kaya dengan potensi-potensi anu berjuang di keagamaan sampai ayeuna Pandeglang tetap diperhitungkeun kiaina jeung santrina ulah dikira Pandeglang lamun geus turun we ka Jakarta wah urang Jakarta sarieun beak sapi beak pasar beak urang Pandeglang itulah ya jadi malam ieu sakadar membuka supaya tergugah hati urang-urang Pandeglang supaya neruskeun cepat terjang leluhur urang cepat terjang karuhun-karuhun urang anu ibadahna mun ditataan kiai-kiai aya catetanana di Labuan aya kiai sabaraha kiai hebat di Anyar sabaraha Caringin aya sabaraha terus ke belah dieu ka Serang aya sabaraha Pandeglang aya sabaraha wah istimewa nu panglobana di Pandeglang di dieu